Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin banyak sekali. Ingin tegablek duit. Aduh ampun. Nah, ari jang dawala nanaon ajang. Aya Pak Haji. Mangga ka dieu Pak Haji. Nanaonan ti tadi ari jang dawala. Nya mawe ngatosan Pak Haji rentang-rentang ti katebihan katinggal ku abdi. Nya. Assalamualaikum yang dawala. Waalaikumsalam Pak Haji Damang. Sehat jang ari nurutkeun menteri kahewanan mah. Cager bapak teh nuhun atuh nuhun. Kunaon Cita Haji kan peda naon ngan ngomong narawece teu puguh. Iya balik jumbahan de narawece teu puguh nu mawi abdi teh teu ngartos Pak Haji. Nah namanya mah Jumatan teh Pak Haji teu make adzan, teu make khutbah. Aliran naon namanya tadi masih teh Pak Haji? Apan eta mah apan anggar aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kitu kumaha? Ku abdi teh namanya teh abdi teh Jumatan di dinya nah teu nganggo azan sareng teu nganggo khutbah kitu Pak Haji. Eta mah salah maneh. Salah maneh kumaha? Maneh jumahan kalakahe. Oh abdi teh kasarean, kalakasare maneh mah. Nah sugan teh teu make adan jeung khutbah. Heeh. Yang dawala kulan Pak Haji. Gusti Allah nyiptakeun manusia teh iwati supaya ibadah. Sabab manusia ngabogaan akal budi pamilih rasa jeung perasaan diwulkeun jeung makhluk sejen. Jeung sasatoan tatangkalan cai angin seudeu kabeh nya kabeh ge sasatna urang teh makhluk mantelna patuh ka mantelna kitu nya yang dawala apal teu tata titi duduga prayoga naon Pak Haji eta tata titi duduga prayoga teh ya eta urang cokot we tina kecap tatana tataman. Eta sireum lamun panggih jeung baturna sok sasalaman. DP handap asor tawado. Ya. Kitu Pak Haji. Jadi penting urang handap asor DP naon? Hormat tilawat. Kasaluhureun kasasama kahasahanapeun. Boro-boro jelema ti kotok perlu dihormat. Nah, Pak Haji ti kotok perlu dihormat. Lamun aya ketik kotok teh kudu dilaknat meureun ku abdi. Lain kitu. Ngahormati kotok teh cokot ti kotok. Menang kilo 2 kilo mah bawa kana papelakan. Dijieun pupuk, dijieun gemuk nya. Kitu. Jadi aya guna jeung mangpaatnya. Kitu. Tadi tataman. Ayeuna urang cokot tina kecap titi tina titingi. Eta titingi sanajan sukuna loba tara ieu silih tajong sajalur henteu ti soledatnya lengkah abdi ge kantos nyampeur ameng ka titingi teh Pak Haji ngan lami kaluarna teh nah da di sapatuna lami seueur sukuna. Nah rijang dawala ayeuna duduga cokot tina hewan hap-hap kadal hiber. Eta hap-hap teh sanajan euntreub dina tangkal kai gede anger we manehna naik teh sok dieuneuk-euneuk heula nya sok dieuneuk-euneuk heula jadi teu sembarangan dina memeh milapah pagawean teh kitu Pak Haji. Da ayeuna prayoga urang cokot teh tina muning sato muning eta muning sarajan ditungtun ku budak satepak ke budak leutik ololeho nurut we muning mah nya sanajan papatah ti sana pencokot ari bener mah sanajan oge ari tidak bujur hayam ari mangpaat mah cokot gugnya kitu Pak Haji. Balena aros dupi muning gede naon Pak Haji? Ya gede beteungna sanes, gede sirahna sanes, da gede naon adang jang dawala yang muning mah gede kanana Pak Haji nya. Nah jang dawala ayeuna bapak nanya ka ujang naon cing ari muning sarakit geus moal sawah sakotak
nyageus satu Pak Haji da muring bagara raga gede tanaga lagi nyamoal yang dawala muring sarakit moal anggeus sarajan sawasa kota ke nah kapan muring lagi sarakit garering ari maneh oh sugan teh lain garering kadinya ya ai yang dawala ulah kalaleuwihinya ya Pak Haji rek dijuh kopi balik jumahan ayo mangga Pak Haji